Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru dina acara ngadongeng. Mang Guru bade mangdongengkeun deui dongeng enteng kalayan judul Cirahul. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra kaum dangu, mohon kasadayana anu sok biasa pirajeunan manco nyakseni kana lumangsungna ieu dongeng Mang Guru. Wilujeng ngadangukeun wae kasadayana. Mohon di mana wae ayana. Mudah-mudahan sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan, sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha cenah jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caritakeun kumaha kaayaan Jang Jaya jeung Nyi Ratih. Dupi Neng sahanami teh teras kawit di mana? Keun ku abdi urang jajabkeun nya. Ceuk si Jaya nalek ka Neng Ratih anu ti papareket nyekalan kana pigeulanganana. Wasta abdi Ratih kawit mah ti lembur ieu, lembur Cirahul. Rorompok mah tuh palih ditu tebih keneh, tembal Neng Ratih bari tutunjuk ka jauhnakeun. Teu kedah sieun kitu Neng, ayeuna mah datos aman. Hayu urang jajabkeun ku abdi. Hatur nuhun pisan Aa. Upami teu aya Aa, nasib abdi teh kumaha geuning atuh? Ceuk Neng Ratih netep bleleb ka si Jaya. Mitra kaum dangu, nud nud. Poharanya ampun. Mani dikolok-kolahkeun. Ternud. Mitra kaum dangu teutepan ngageterkeun talaga rasa. Lambakna naek nyeblokan binih-binih hiji taman endah anu karek kasaba. Mohon sami-sami Neng, sami-sami. Iwah ayeuna mah urang mulih we hawatos. Ibu sareng Rama Neng pasti dedeupeun. Mitra kaum dangu, Nyi Ratih ukur unggek bari meheulaan ngalengkah. Nya ngalengkah di tempat tadi, di tempat urut galungan si Jaya jeung para jin teh. Disaprak leupas tingna kepungan musuh. Harita si Jaya sakilat nyamber Neng Ratih, amang paatkeun kaayaan lawan anu keur hargungan. Dina pikirna anu utamana mah dolongan eta awewe anu kiwari geus kanyahoan ngaranna. Soal galungan mah kacape-cape diteruskeun oge. Matak sagancangna si Jaya mawatek ajianana ngabulan diri jeung Neng Ratih ku hiji kekuatan
sangkan teu katarempon ku para jin. Betara kaum dangu sanggeus kaopat jin pating belesat. Jin anu tinggalin sabab keur kapiuhan mah di parancahan. Sangkan sare sapoe sapeuting. Geus kitu mah kakuatan panghalang tina panempo jin oge dilepaskeun deui. Dupi aa saha kitu teras kawiti mana? Cek Neng Ratih kituna teh bari anger leungeun mah pageuh nyeklan pigelangan si Jaya. Abdi mah Jaya Neng. Kawit mah ti lembur palih ditutuh. Kadieu teh kaleresan we hoyong ngumbara. Cek si Jaya pada ngabohong saeutik pikeun nutupan diri anu sabenerna. Nu mananya pasir angin atau napi lembur Cikuda? Cek Neng Ratih hayang nyaho. Tak eta Neng, pasir angin. Si Jaya kawas anu nya. Aya naon kitu dugi ka umbara ka dieu sagalanya. Seueur anu nyarios di Cirahul mah raoseun sareng tatanena salubur cenah Neng. Leres pisan eta teh aa, malih mah kanggo samantawis. Bilih aa bingung milarian panganjerekan nya direrompok abdi we kanggo samantawis mah. Abdi yakin pun Bapa ge tangtos nyaluyuan, komo aa mah tos ageng jasana ka diri abdi kitu tah aa. Kumahanya? Nya kumaha prungna we atuh Neng nya. Cek si Jaya garo-garo teu ateul. Tembong paroman Neng Ratih marah mai ka cida. Tina sorot matana geus moal bisa dibohongan. Pasti keur nyidem eceng beureum anu dumadakan sarirungan. Abdi mah haus. Cek Neng Ratih ngagebig-gebig leungeun si Jaya. Anu paneteupna teu waleh taki-taki nitenan kaayaan. Mohon antosan sakedap atuh. Abdi bade ngalacai heula. Sigana palih ditutu aya walungan Neng. Cek si Jaya kituna teh bari ngadedengekeun sora cai. Neng Ratih ukur unggek. Gancang si Jaya leumpang kegancangan murukana sora seahna cai walungan. Lumayan, kayon rada rarembet. Nuju ka walungan teh kawantu motong jalan. Nya da malar gancang. Sanggeus hese beleke antukna mah nepi oge ka walungan. Nyawe caina ge meuni herang. Gancang si Jaya miteskeun daun tales anu saterusna ditengkorkeun. Siuk nyeuk cai walungan. Samemeh cengkat leguk nginum heula. Dasarua manehna ge hanaang. Geus kitu mah gancang mulang deui. Urut tempat Neng Ratih basa nungguan manehna. Gening datang oi mangkelukna oi anu ngewat Neng Ratih teh oi. Gancang carak gancang carak. Pasarahkeunlah ka Raja Jambrong. Sorahan daruan mapag kedatangan si Jaya. Si Jaya ngagebeg mintara kaum dangu sabab hareupeunana geus ngajeng-jereng ratusan prajurit jin anu jarangkung badag sarta samakta ku pakarang. Tapi aneh anu ieu mah teu sarua. Dadegna ge teu pikagilaeun siga anu tadi. Keke. Saha anu ngiwat barina oge. Mana Neng Ratihna? Karunya hayangeun nginum. Cek si Jaya luak liek. Pinter sandiwara sia mah.
Neng Ratih mah keur dianterkeun ka kulawargana deuleu. Geus tong babacot. Cerak euy cerak. Mitra kaum dangu lir anu sieun teu kabagean. Ala prajurit pating garajeleng rek nyadak si Jaya. Nempo kaayaan kitu. Jumlah lawan anu kacida lobana, si Jaya ge mikir 2 kali. Lain sieun atawa seber, antang tu bakal nguras tanaga anu kacida gedena. Papaksa si Jaya nyiapkeun jurus lengkah 1000. Pelesat! Mitra kaum dangu, si Jaya nyemprung nyelamatkeun diri. Udak, buru udak. Cek pamimpin prajurit merekomando. Siap. Mitra kaum dangu, ratusan prajurit pating belesat ngodag ka si Jaya. Mitra kaum dangu, keun urang tunda heula lalakon si Jaya anu keur diarudag ku ratusan prajurit jin. Ayeuna urang samper heula kulawargana Haji Surya di tengah lembur Cirahul. Boh Haji Surya anapon maasih pamajikanana, ngarasa bungah tur bagja, umulang Neng Ratih ka imahna. Ih, geus ti mana atuh geulis? Mamah melang kahidap teh ieu, cek maasih ngaguk-guk bari ngagalenteran Neng Ratih. Neng Ratih ge pipilueun ceurik, tapi teu langsung ngajawab kana pananya indungna. Wah, nya sinareureun heula angguran mah Nyai, tong waka ditalek ieu. Pan si Nyai teh capieun keneh. Geun we da geus mulang ayeuna mah. Cek Haji Surya ngingetan pamajikanana. Nya geulis ieu leleson heulanya. Yuk urang kapangkeng dianter ku emak. Cek maasih kituna teh bari gancang ngaleng Neng Ratih ka jero kamarna. Neng Ratih ukur unggek bari nuturkeun lengkah indungna sanapina ka kamar keek dina sisi risbang. Antosan heula sakedapnya geulisnya marek nyandak eut heula, cek maasih ngusapan sira anakna. Neng Ratih ukur unggek bari langsung nyarande kana tumpukan anggel na tungtung risbang. Tekung sirila masih geus datang deui bari nanggeuy baki anu eusina sagelas cai haneut jeung bung-buahan karesep anakna. Sok kadinya Nyai ieu geura leleson heula. Mamah bade masak heula nya ieu geulis, cek maasih nunda baki luhureun meja deket risbang. Mitra kaum dangu siga sasari. Neng Ratih ukur unggek gancang maasih kaluar ti kamar. Pantau kamar rada direkepkeun. Anu saterusna mah gura-giru nyamperkeun salakina di tengah imah. Gabrug mitra kaum dangu masih ngerangkul Haji Surya. Haji Surya ukur cicing surti kana kaayaan hate anu jadi pamajikanana. Alhamdulillah bapana si Nyai teh bisa mulang deui, regreg kami mah regreg, cek maasih ngaguk-guk. Oh nyaho atuh mana kami ge bungah kacida. Syukuran nyi matak ieu ge urang teh dipercaya keneh pikeun mikanya anu jadi anak. Masih teu ngomong deui ukur bisa cerik anu kajurung ku kabungah anu taya papadana. Mitra kaum dangu teu lila ti harita ditepas imah ngaliut tetangga anu meunang beja yen Neng Ratih geus mulang. Andi lagu Haji Surya pajar teh karunya sina mohon
ngan dihulag ku Haji Surya. Pajar teh karunya sina reureuh heula antuk nama ngarariung ngawarangkong di tepas imah anu lumayan lalega. Masih cakah cikih nyuguhan segala dikaluarkeun. Pajar teh itung-itung syukuranku mulangna anu jadi anak. Di buruan sabenerna mah aya puluhan jin anu keur ngajarga ngurulingan imah Haji Surya. Dihaja dititah nungguan imah Haji Surya pikeun ngajaga keamanan Neng Ratih. Pajar teh bisi nu ngiwat neka deui rek ngiwat deui Neng Ratih. Beuki lila anu ngagimbung di imah Haji Surya beuki nambahan. Kabeh hayang nyaho kana kaayaan jeung caritana ti Neng Ratih. Kabeh sabar nungguan Neng Ratih anu keur ngareureuhkeun kacape. Ukur Mang Ohen jeung Mang Ucun anu can katingali datang teh maklum imahna rada anggang ti Haji Surya. Anu ngagimbung saruka bungah bala kecerakan sakapeung pating gerak-gak saleuseurian nambahan bungah pikeun Haji Surya jeung anu jadi pamajikanana. Mitra kaum dangu beja patalepa warta ngeunaan mulangna Neng Ratih estuning gancang sumebarna. Yayang yeuh cenah si gelis teh geus ngariung deui jeung kolotna. Da cenah mah balik sorangan. Maucun hari weus-weus sangadengena beja ti anu jadi tetanggana. Nyaan eta teh cek Mang Ohen siga nu kurang percaya. Ari cek si Iroh mah kitu. Siga eueuh tanda-tanda nu heureuy atawa ngabadul ka kamina oge Yayang yeuh. Ari si Iroh cek saha kitu. Nya si Iroh mah da geus nempo sorangan ka imahna Pak Haji yeuh pajar teh cenah kitu. Ya bener meureun ari kitu mah sigana mah geus mulang. Ya syukur atuh ari nya teh mah kami ge hayang sagancangna nempo. Milu atuh Yayang milu. Da kami oge hayang nyaho ieu. Nya hayu atuh. Tapi engke we lah geus asar beung-beung aya waktu keneh. Nyen uras si sambal oncom Nyai. Karesepna ning Neng Ratih mah da suukna mah pan beak atuh. Nya henteu atuh ngaladauna. Tapi moal buri teuing kitu Yayang. Mun inditna geus asar. Nya urang sakalian we mondok di Pak Haji. Pan sok ninitah mondok wae geuning. Tapi tong ngariweuhkeun batur. Bakal timbel we keur dahar di ditu mah yeuh. Nya atuh ari kitu mah kumaha Yayang wae abdi mah. Heueuh kadiekeun heula gaetna tah kami rek ngaladaun cauna yeuh. Teu nembal deui kencang Maucun ngojengkang ka dapur. Tekung Srila oge geus ngurunyung deui bari ngajingjing gaet. Sanggeus dibikeun ka salakina leos. Maucun mah ka dapur kaprak-keprak nek nyeun uras anu jerona oncom. Ari Mang Ohen ngagadig ke kebon tetanggana rek menta daun cau. Da ari kebona mah lumayan kawilang jauh. Mitra kaum dangu ayeuna urang kocapkeun deui di imahna Haji Surya. Neng Ratih teu jauh beda jeung artis anu keur digulung ku paparaji. Jol itu jol ieu nanyakeun pengalaman anu kungsi karandapan ku Neng Ratih salila diculik ku bangsa jin. Abdi mah teu emut nanaon. Asa bobowe ti Bramang oge ece.
emut-emut teh basa gugah we dianterkeun deui ka bumi dugi ka buruan. Da saurna teh lepat newak tah kitu. Tadina mah bangsa jin teh bade newak jalmi anu teu sacara ngahajanin cak anak raja. Cek Neng Ratih ngarang carita teuing kunaon asa horea merek ngabeberkeun anu sabenerna teh. Da geus pasti bijil pananya itu ieu anu hese beakna. Kaindung bapana geus sarua mere katarangan kitu. Ngan ari kakolotna mah lain hoream tapi ngadaguan waktu anu salse. Oh nya sakedeung deui waktuna asar ieu teh. Hampura nya abdi mah bade ka masjid heula. Cek Haji Surya amitan kanu keur ngariung. Oh abdi ge bade amitan, bade wangsul tos burit Pak Haji. Cek saurang tamu cengkat. Mohon abdi ge amitan mulang ya keperyogian. Pokona mah syukur we ani Neng Ratih salamet mah. Cek anu sejena deui. Betara kaum dangu antuk namah kabeh balubar ninggalkeun imahna Haji Surya. Betara kaum dangu Haji Surya ngamimitian adan. Sorana geus pada apal pikeun anu aya di sabudureun eta tempat mah. Sareng sena adan pating kurunyung warga anu rek sarolat asar. Lumayan loba keneh zaman harita mah anu berjamaah di masjid teh. Barudak anu rek ngaji sok sakalian dijingjing ku kolotna sina miluan salat berjamaah. Sareng sena salat Haji Surya teu langsung mulang ka imah. Lancep wiridan sabisa-bisa manakung kahiyang agung ngahaturkeun sewu nuhun ku geus mulangna anak hiji-hijina anu kacida dipikanyaahna. Bakating ku husu syukuran nya teu karasa cimata pating karek celakana samak pandan anu jadi titilam eta masjid. Betra kaum dangu nya lumayan lila Haji Surya di masjid anu antuk nama nguniang cengkat sabab beteungna karasa kukurubukan. Aya saha deui make dititupan pantuna sagala. Gerentes hate Haji Surya basa nempo 2 bakiak di buruan imahna. Oh sampurasun. Cek Haji Surya uluk salam bari keketrok. Tara kitu ari biasa nama sok langsung asup we da ka imah sorangan. Ngan harita mah pedah we nyaho di jero keur aya sema. Rampes cek pamajikanana nembalan bari ngulutrak mukakeun panto. Aya geuning Mang Ohen sareng Ma Ucun. Duh asa kagunduran madu kaurugan menyan putih. Tos lami kitu di dieu. Cek Haji Surya guragiru nyelongkrong ngajak sasalaman. Tembong paroman Haji Surya marah mae kacida. Susuguh anyar geus ngabarak pikeun ngabagiakeun Mang Ohen jeung Ma Ucun. Sok sanajan ari sabenerna mah Ma Asih ge can ngarti naha anu jadi salakina bet hormat-hormat teuing ka Mang Ohen jeung Ma Ucun teh. Tapi tara loba tatanya nohonan perintah salaki we anu nitah sangkan di mana kaunggahan ku Mang Ohen atawa Ma Ucun kudu gancang dibagiakeun kalayan hade siga kakolot sorangan. Nya can lami-lami teuing ieu Pak Haji. Puguh ge ka dieu teh ngahaja hoyong ningal si geulis anu cenah matos mulang deui. Atuh pokona mah bingah lah emak teh ngiring bingah. Matak teu talangke ngajak si Ayang ka dieu tah kitu Pak Haji yeuh. Cek Ma Ucun nyelengkeung. Tembong Neng Ratih rada mesem. Ma Ucun ngabasakeun Yayang ka anu jadi salakina teh. Oh kitunya hatur nuhun pisan atuh emak. Oge mamang anu tos keur sarurumpaheun. Cek Haji Surya teu boleh rengkuh. Ieu Nyai ieu. Duh bawa sangu ka dieu urang ngariung daharna. Pokona masuk nikmat jeung Mang Ohen mah.
cek Haji Surya merintah pamajikanana. Aduh, warareg keneh mamang mah, Pak Haji. Tadi basa bade ka dieu teh tos ngompreng heula. Nya sok we atuh Pak Haji, pami lapar mah. Cek Mang Ohen nyelengkeung. Nya Pak, da abdi ge warareg. Sampe teh tos seep uras oncom. Opat siki pamasihan ti emak. Cek Neng Ratih. Kituna teh bade nunjuk bogem anu eusina pinuh ku uras. Walah, nya karesep bapak tuh ieu mah geulis nyai ieu. Cek Haji Surya bari gancang ngesed ngarongkong bogem. Kadawak celebak mitra kaum dangu siga anu nikmat pisan ngadahar uras menang Ma Ucun. Iya bapana, jadi moal kitu dahar teh. Cek Ma Asih bari nurutan nyokot deui uras. Wah moal ah, ewe peuting mana. Cok atuh Mang urasna yeuh. Cek Haji Surya ngasongkeun bogem ka Mang Ohen. Antuk nama Haji Surya, Ma Asih jeung Neng Ratih ngadekul deui kana uras oncom anu haneut keneh. Oh burit kieu atuh Mang. Ondok we padahal mahnya. Cek Haji Surya samutut. Puguh ge bade monok mamang teh ieu Pak Haji. Etang-etang nyumpunan pangajak Pak Haji anu tos sering ngajak monok. Oh nyata kitu atuh Mang. Keun we da moal saha-saha ieu. Nuhun pisan nya Mangnya. Bingah abdi mah. Cek Haji Surya bungah kacida. Mitra kaum dangu peutingna sareng sena sarelat Isya. Mang Ohen jeung kulawargana Haji Surya ngadariung di tengah imah. Neng, mamang bade nalek ye. Sok kumaha carios anu saleresna basa diculik ku bangsa jin teh Neng. Cek Mang Ohen mimiti Daria. Nya kitu we Mang, pan ku abdi ge tos dicarioskeun, tembal Neng Ratih. Neng, tong bohong yeuh pamali. Tadi teh pan mamang nalek bangsa jin anu jaraga di sakurilingeun ieu bumi. Cek Mang Ohen nempas. Maksud mamang teh kumaha kitu? Cek Haji Surya siga anu reuwas. Lain Haji Surya mungkul anu katembong reuwas teh dalah sararea oge sarua kitu. Mitra kaum dangu teu didingding kelir disindang siloka deui. Ngandarak-dak we Mang Ohen nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Yen dirina wawuh jeung bangsa jin kulantaran sacara teu dihaja geus nulungan anakna. Kabeh oge pating gogodeg. Jadi kumaha Mang moalna naon eta jin anu jaraga teh? Cek Ma Asih siga nu kasieunan. Moal tenang we dijamin lah ku mamang. Ngan mamang mah hoyong nalek ka Neng Ratih ngeunaan kajantenan anu saleresna. Cek Mang Ohen ngareret ka Neng Ratih. Mitra kaum dangu geus kitu mah teu bisa sumput salindung deui. Ngandarak-dak we Neng Ratih nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Anu gabandungan pating polohok bari kumecrek. Tah kitu anu saleresna mah untung we abdi teh ditulungan ku Ajaya. Cek Neng Ratih mungkas caritana. Duh, sieun kumaha onam we eta budak teh? Salah paham. Malah dituding nyewat Neng Ratih. Cek Mang Ohen setengah ngomong ka dirina sorangan. Kumaha tuh mamang? Cek Haji Surya milu melang kana keselamatan jajaka anu ngaran Jaya. Mitra kaum dangu tekung sirila. Mang Ohen peureum sanggeus sawatara lila beunta deui. Kumaha mamang? Cek Haji Surya siga nu teu sabar. Atos sampai teh diwartoskeun ka Raja Jina. Temal Mang Ohen. Mitra kaum dangu kabeh unggut-unggutan ngarasa regreg ari geus kitu mah. Temelang teuing ka jajaka anu ngaran Jaya. Mitra kaum dangu rupina waktosna parantos seep insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui.
Rupina sakit tuti mangguru si Jamit mukuramit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.